Yo wa geura rumah kubra geura rumah pahwa aya beja tinu beunang dipercaya nu kasih panutan arti kiwali parantos bukti sidik-sidik wasit taliti wa geura suai-suai geura juk-juk galur anu tangtung papaelatan anu nyata bade ngajuk-juk lemur papaelatan ka ieu patempatan menuju ke arah hargaan. Yo wa tapi buya dua kenging sepat tapi buya dua udah sepat tapi buya dua tos kurang bewara wa bewara kawalorea dulur-dulur anu kumpul baraya anu datang kiwali parantos bukti anu datang jajak kagandang anu bakal ngajujug lemur naratas jalan menuju kasugemaan malah raya kabarukahan dina ieu pagelaran wa sidakep sidegu tunggal wa sidakep sidegu tunggal wa ulah sepakan gitu ya sidakep sidegu tunggal sidegu dicipta rasa bikin eling kemahun pikir eling kemahauning urang mujas medi kayang midi malar ayar jona Gusti bismillah urang ngawitan ibat asmaning pangeran nu maha azih tur maha heman amin ampun nun parun ka Gusti nu maha suci sejak nganggo araratan nyingraikeun lalang hate muka jalan kebahagiaan sabungun timuran sabenejak dina kanan pun sampun kabatara nagaraja kabatari nagaumpi amin kanu kagumbang bumi ampun kanu kagungan lemur anu kaantiran milik dina bangsa ieu di nagara pasisian nu gelar di padesan nu aya di padusunan nu aya di bunian anu jauh sami tulung anu anggang sami datang pinang goreng milapoe pinang gerang lacangan sami datang mau ngomong datang kalau pada galang datang depan wae lagi datang bukti pangingkakeun paninglarkeun paningkeun pikir si jabang si lo kono dak lo kono kene jumeneng wa kono kanan opo-opo la haula wala quwata illa billah aliyil adim aliyil adim Ralwa, gerakan karwa, namun jasmediwa, gerakan kar, pamugi,
sing pinulung kahayuan pinanjaran kawin jeung anu sapakaos sarua kanca urang hiburan heula ciri urang aya kabingah bingah anu aya papadana anu teu tiasa digambar ku sarua hiburan heula wa yo urang hiburan dangakeun tanah kabingah aduh aya hiburan dokter kalau anu takku apa yang naratan anu nyata anu kumulung dina kalbu kasih patutan mati aduh lemur mapai jalan pangharpan ngahontal kasukmaan banjur subanu benis panutan anjing bisa kasungsi disarengan ati nusungsi kudan ridona Gusti anu baheula kedalitan waktu berurang tuaan dina alam galagasan silih temrakeun hareupan hayang tilu kawiyunan nanjeur serta harjaan anabina kehidupan anu negara aya deui angkireun wa itu payung anu parantos nangtung nanggung kumurci degang di Megamalan angkir wa juru payung wa pangku wadia rumnya pangku wadia rumnya juru payung anu parantos nangtung nanggung kumurci degang di Megamalan yo akhir Jiko akhir juru payung pada ngiriman kalangan dina ieu pagelaran wa yo walancer dia juru payung anu parantos nangtung nakungkung si degang di Megamalan pada ngiring pakalangan dina ieu pagelaran eta payung teh kanu yuyu tanjung nu kajabagan Ujantan panutan hati ari payung teh silo ka kanca silo upami teu kabuka ari payung teh silo ka ari pena pamager ari yung teh juga enak humar amalah kabajur aku jadi pikir pamager juga kabajur aku yo wa mangga akhir ya lu kaset anu dianti kita tadi di atas di Bareko wabil khusus kuno gelis anu taati anu jantung bebene hate beberuh maneh anu fungsi pakai hati kedal genjang di pasini silih kamrakeun harpan
hoyong hirup sauyunan lanjurkeun karaharjaan dina bidang rumah tangga. Wah, angkir wah. Ayo nu kasep angkir wah. Katempat anu parantos ditantoskeun wah. Yo. Mertua mau calon mertua calon mama mertua kita mangre katineung mangre kadeudeung kita kalungkeun da anu kasep anu mati